Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana? Bu guru doakeun barudak sararehatnya. Nah, ayeuna urang diajar bahasa Sunda deui. Ya, kita belajar bahasa Sunda lagi. Materina tentang pupuh pucung. Nah, di dinten Senin kamari urang tos diajar cara nyanyikan pupuh pucung ya. Masih emut tuh, masih inget nggak kayak gimana ya? Nah, ayeuna orang diajar deui nya. Nah, sate acan orang diajar nyanyikeun atau ngalantunkeun pupuh pucung, urang miwanoh pupuh pucung heula. Kita kenalan dulu dengan pupuh pucung. Nah, kumaha sih pupuh pucung teh? Yang seperti apa sih pupuh pucung itu? Nah, barudak tiasa ningali di materi halaman 10 nya. Sok dibaruka buku paketna, buku paket bahasa Sunda halaman 10. Pupuh pucung ieu kaasup kana sekar alit ya. Pupuh pucung oge mibanda atau miboga watek atau sifat nu saperti piwulang, piwuruk, atawa papatah. Nah, jadi eusi pupuh pucung teh ngeunaan pangajaran gitu ya, piwuruk, piwulang, atawa pesan, papatah. Pupuh pucung oge diwangun ku opat padalisan. Nah, padalisan ieu teh istilah dina pupuh pucung ya. Lamun dina carita mah baris ya padalisan itu. Jadi pupuh pucung diwangun ku opat baris ya. Nah, pupuh pucung oge ngagaduhan guru lagu jeung guru wilangana nyaeta 12 U, genep E, 8 E atawa I jeung 12 A. Nah, ayeuna tingali ku hidep pek aya di dieu contoh pupuh pucung tingalinya. Nah, ayeuna urang bahas hiji-hiji. Maksudna naon sih Bu Guru? Guru lagu jeung guru wilangan teh nu kumaha sih? Yang bagaimana sih? Nah, urang ditingali di slide selanjutnya. Ya, Bu Guru gaduh pupuh pucung nu judulna Hirup Rukun. Nah, pupuh pucung ini judulnya Hirup Rukun ya. Ya, Bu Guru contohkeun sabait heula. Nah, ieu pupuhna. Di dieu aya opat barisnya. Nah, seperti anu tos dijelaskeun di awal tadi, pupuh pucung nyaeta aya opat padalisan atau opat baris. Nah, ayeuna perhatikeun heula baris kahiji. Tadi kan disebutkeun pupuh pucung teh gaduh guru lagu jeung guru wilangan. Naon sih guru lagu teh? Naon sih guru wilangan teh? Nah, apa itu guru lagu dan apa itu guru wilangan? Nah, lamun guru lagu nyaeta huruf terakhir nya huruf nu paling akhir di nu kalimat nya di nu setiap baris nya huruf vokalna ditinggalina huruf vokalna nya pami di baris kahiji kan eta kata akhirnya nyaeta kata kecap naon? Kecap batur. Berarti kalau batur ujungnya huruf naon? Huruf U. Nah, jadi di baris kahiji guru laguna huruf U ya. Kalau guru wilangannya bagaimana? Nah, lamun guru wilanganna nyaeta jumlah suku kata ya. Suku kata nu aya dina kalimat atau di baris anu dimaksud. Nah, ayeuna tingali baris kahiji. Dihitung, dietang.
kuramo masing-masing, ku jari masing-masing. Terus diasakan, terus apalkan suku kata teh nu kumaha? Nah, misalkan suku kata teh gini. Bu guru contohkeun nami kanaya. Nah, kanaya berarti aya sabaraha suku kata? Ka, na, ya. Berarti aya 3. Lamun suku kata tinu kata bantal. Nah, aya sabaraha hiji? Aya 2 suku kata, bantal. Nah, ayeuna tingali. Ayeuna fokus kanu teks pupuh pucung ieu. Baris kahiji, coba dietang sasarengan. Ari jadi jalmi kudu rea batur. Nah, sabaraha hiji coba dietang deui. Ari jadi jalmi kudu rea batur. Nah, sabaraha? Aya 12 nya. Ada 12 suku kata. Tadi guru lagunya apa? Huruf naon? Huruf U. Berarti guru lagu jeung guru wilangan dinu baris kahiji nyaeta 12 U. Nya kabuktos, nya terbukti. Nah, ayeuna kangge baris kadua. Baris kadua ieu guru laguna huruf naon? Coba ditingali huruf akhir dina baris kadua. Huruf A nya gampil. Nah, ayeuna guru wilanganna. Ayo dietang sasarangan deui. Keur hirup di dunya. Nah, sabaraha hiji? Ulang. Keur hirup di dunya. Aya 6. Berarti guru lagu jeung guru wilangan di baris kadua nyaeta 6 A. Nah, ya. Ayeuna baris katilu. Coba guru laguna huruf I Bu Guru. Nah, betul ya I, huruf I. Ya. Nah, kalau guru wilanganna coba dietang sangkan asih naka diri. Nah, ulang lagi. Sangkan asih naka diri. Sabaraha hiji? Aya 8. Nah, eta artina guru lagu jeung guru wilangan di baris katilu nyaeta 8 I. Nah, nya leres. Ayeuna nu kaopat. Nah, nu kaopat aya sabaraha guru wilanganna jeung guru laguna huruf naon? Coba ditingali. Guru laguna huruf A nya. Huruf A guru laguna di baris kaopat. Nah, kalau guru wilanganna, nah urang hitung deui. Silih asih, silih asuh, silih asah. Coba ulang deui. Silih asih, silih asuh, silih asah. Nah, aya sabaraha hiji? Aya 12 Bu Guru. Nah, jadi artina guru lagu jeung guru wilangan di baris kaopat nyaeta aya sabaraha? Aya nyaeta naon? 12 A. Nah, jadi kabuktosnya tadi disaurkeun nya di slide anu sebelumna teh pupuh pucung guru lagu jeung guru wilanganna nyaeta 12 U, 6 A, 8 I, 12 A. Nah, ieu aya contoh pupuh pucung nu sanes nya sami nya ditingali we. Coba diperhatikan ya. Ada di buku kalian juga ya. Nah, aya tugas ye jang haridep sadayana. Tugasna nyaeta ngalantunkeun pupuh pucung. Ya, nyanyikeun pupuh pucung. Bu Guru, kumaha nganyanyikeunna? Bagaimana menyanyikannya Bu Guru? Nah, Bu Guru bade nyontohkeun kumaha cara nyanyikeunna. Sabaris-sabaris. Ya, jadi engke ku hidep didengukeun, diregepkeun, engke latihan nyanyina. Ya. Nah, ieu contoh pupuhna.
aya opat baris. Nah, punten ye Bu Guru lepat ngetik di dieu di baris kahiji sanes jami nya tapi jalmi. Nah, engke ku haridep dibacana jalmi nya sanes jami. Saperti di teks nu aya di halaman 10 nya pupuh pucung anu kahiji. Nah, kumaha nyanyikeunna? Sok dangukeun nya. Bu Guru contohkeun sabaris-sabaris. Ari jadi jalmi kudu rea batur. Nah, Bu Guru contohkan 3 kali ya. Ari jadi jalmi kudu rea batur. Sekali lagi. Ari jadi jalmi kudu rea batur. Ayeuna baris kedua. Nah, ayeuna sekarang baris kedua ya. Keur hirup di dunya. Keur hirup di dunya. Nah, gitu juga bisa. Enggak ada ale-alenya bisa ya. Keur hirup di dunya. Nah, begitu juga bisa, terserah maunya atau datarnya bisa ya, terserah kalian. Bu Guru bebaskan mau bagaimana di akhir katanya, apakah mau di ale-ale ya ada lengkungan nada atau tidak. Nah, kalau tidak ada contohnya seperti ini. Keur hirup di dunya. Keur hirup di dunya. Sekali lagi. Keur hirup di dunya. Ayeuna baris katilu. Sangkan asih na kadiri. Sangkan asih na kadiri. Nah, ujungnya dia nadanya rendah ya. Sangkan asih na kadiri. Nah, baris keempat. Silih asih, silih asuh, silih asah. Perhatikan lagi, dengarkan lagi. Silih asih, silih asuh, silih asah. Sekali lagi. Silih asih, silih asuh, silih asah. Nah, seperti itu ya. Boleh seperti itu nyanyinya ya. Nah, itu untuk contoh lagunya. Bentuk tugas nu dikirimkeun nyaeta voice note atau rekaman suaranya. Jadi barudak saatos latihan ngarekam pupuh pucungna anu dinyanyikeun ku barudak sadayana nya ku masing-masing hidep. Tugas dikirim ka wali kelas nya. Teras ieu di dieu tugasna paling lambat tadina mah muhun dinten Jumaah nya, dinten Jumat. Tapi Bu Guru kasih kelonggaran lagi, kasih kesempatan lagi nya, ngasihan kesempatan kangge haridep ngalatih deui nya, ngalatih deui nyanyikeun pupuhna. Jadi tugasna paling lambat dikirimkeun dinten Senen wae nya. Dinten Senen masih tiasa dikirimkeun nya. Jadi dinten Senen, hari Senin paling terakhir mengumpulkan tugas menyanyi pupuh pucung ieu nya. Hapunten di dieu ye tadina mah muhun bade dinten Jumatmu bilih barudak hese ngapalkeunna sareng teu aya waktos nya diajarkeun ku mama, papa atau ayah, bundana di bumina bilih nuju daramal nya kerja gitu. Nah, kami teu tiasa kitu nya dinten Sabtu sareng Minggu tiasa nya Sabtu sareng Ahad latihanana nya. Jadi sok tiasa dinten Senen kami bade ngintunkeun dinten Senen masih ditampi nya barudaknya.
rabbil alamin. Pangajaran bahasa Sunda dinten ieu atos rengse nya. Nah, mugia pengajaran dinten ieu seueur manfaatna. Bu guru hapunten milih aya kalepatan. Ya, mohon maaf. Bu guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.